Jadi artinya kajenting kolot kumaha bae ge anak nama hoyong soleh solehah, yakin leres teu. Malah ge sampai anak kadang-kadang ngajengkelkeun teu karaos, ieu budak ka kolot ngajengkelkeun ngalakas saha. Cek budakna teh pan siga mamah keur leutik. Cicing ieu mah keur ngahayal. Bo palai gaduh putra. Nyieun atuh. Maksudna hoyong gaduh putra soleh hoyong. Nah, kedah diperjuangkan ulah padu hoyongna bae. Sok komo nu hoyong dijantenkeun putra soleh teh ngaranna ge manusa. Manusa kade ulah manusia, manusa. Anu ku Allah diciptakeun manusia mah, ya, manusia mah gitu. Makhluk anu panggede-gedena jeung pangloba-lobana kahayang. Sampai Allah nyaritana Al-Qur'an zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia mah dipapaesan ku loba kahayang. Teu cukup ku sarupa dahareun ge macam-macam manusia makhluk sajen mah henteu siga jelema henteu. Sok teu percaya mah lamun ibu bapak gaduh beas duit kangkung daging sorokeun ka hayam, naon nu dicokot ku hayam nu dipacok henteu duit mah nya beas. Ibu gaduh duit, gaduh beas, daging, kangkung, sorokeun ka embe. Kangkungnya. Embe nyokot duit cenah. Ibu boga duit, beas, daging, kangkung, sorokeun ka harimau atawa ka anjing, naon nu diambil? Daging, beas. Jalma teh boga duit, beas, daging jeung kangkung sorokeun ka jama. Lep kabeh. Laras teu. Manusa. Kade ulah manusia, manusia. Nepi ka kiwari kuring can pernah ningali hayam keur milihan motor. Atau embek keur jalan-jalan di supermarket. Tapi palebah ningali jalma subhanallah di tiap tempat di mana-mana aya jelma leres. Lumpat ka pasar eusina jelema, ka sawah jelema, ka kebon tatangkalan aya jelema, lumpat ka lembur sampai lembur heuleut ya teh jelema deui bae. Iya, lompat ke kantor-kantor jelema, di lembur-lembur, di kota, di kampung jelema, loba jelema di mana-mana. Hampir di seluruh punggung dunia banyak manusia. Tahu sakit baheula sing disawer. Jadi jelema panggeuna kahayang terus jalmi mah sagala-galana aya di jalmi hartos teh. Mana jelema mah disebutna ge basarun Al-Qur'an. Ai basarun teh manusia anu dina awak manusia teh pacampur sifat gitu. Sok ngalang hartosnya. Kadang jalma sok nyahuan dewekna jalma talain teh gitu. Yang kayak kurang suat ningali engke teh urang ngararaca itu jalma talain gitu. Basarun teh manusia tapi ngandung arti bahwa manusia teh pacampur sifat. Kadang-kadang sifat satu hewan ngancik di jelema. Sifat setan ngancik di jelema, satu hewan ge sabara-bara macem.
aya teh jalma pelit tah eta teh lain sifat jama ieu kahade cicing nu pelit tong seuri mah eta teh lain sifat jelema sabenerna mah geus kaheula cicing ke kanyahoan kan keur disasaran heula sikeun teh geus ngaca urang teh jama tah lain gitu bener. Terus aya teh jalma anu kana salat bae teu daek teu keyeng aya eta teh lain jelema ieu naon ci kira-kira barongsai aya teh jalma anu seneng pamer tah eta teh lain sifat jelema ieu merak kakepon tah aing tah alus mun di imah teh mah geuwat imah keramikan nu luarna bae heula kamar mangke paneuri angot WC madoli jadi hayang nu kadeuleuh ku jelema sifat jelema kan karar itu basarun lumatak hoyong dicetak dijejehkeun supaya jadi jalma anak-anak soleh punten ieu teh kajian geus karot ge anak-anak eta ci itu bapana mah da mohon anu ku Allah dipasihan akal manusia mah ku akalna bisa mawa kapal terbang ka luhur leres pilotna telin embe ieu lain jelema ku akalna tuh bisa mawa mobil gede embus simkuring can pernah ningali hayam nyupiran mobil jelema ku akalna kan gitu jeung sajawina akal nafsuna gede nafsu jelema jadi jalma mah sabatna mah wangkal mata hayang dijejehkeun hayang kasoleh sugan teu wangkal buktosna ayeuna loba kan budak-budak anu kadang-kadang geus teu ngawarok ka kolot teu ngawarok kana nasehat geus teu ngadenge ka adan aya teu aya adan manggil salat budakna teu salat aya teu tah bangkawarah bana hoyong dijejehkeun janten anak-anak anu soleh sugan teu berat perjuanganna ulah ning makhluk ngaran manusia karek ibu ngadamel bolu bae bolu benda mati nya eta lamun teu terang elmuna teu bener nyeuna loba bolu bangke ieu bolu nangieun saha bantat kieu geuning gandeng da keur diajar iya budak geuning bantat ieu nah ieu budak masuk aya budak bantat teh kitu iya budak bantat ieu kalau teh mikiran aing salah nyieun tanah bapak maka perjuangan nu kahiji lamun hoyong gaduh putra soleh sing rajin ngadoana kan dicontohan ku Nabi Ibrahim waktos Nabi Ibrahim hoyong gaduh putra nu soleh teh sugan teleukeun ngadoa Rabbi habli minas solihin memeh anakna jadi teh hayu menuhun kan jadi perjuangkan ku doa langkah pertama doa utamakan urang punten lamun rek mi damel naon bae utamakan doa lamun dina bentukna utamakan ibadahna gitu kan iya kana budu wa iya kanas ibadah heula nembe ka Allah nuhun ke naon makanya lamun orang
hoyong kalebet jalma anu bener ibadahna bener doana salat nu jadi ukuranana doa anu pangsaena hiji doa nalika salat, kadua doa santo salat.